Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para pemirsa sadayana. Simkuring emarasti dugi ngabawakan berita panganyorna tina sababaraha kejadian penting. Boh di luar negeri, boh di negeri urang. Hayu urang simak bebarengan. Berita nu kahiji nyaeta militer Israel ngamimitian serangan darat ke kota Gaza, Palestina dina Selasa 16 September 2025. Serangan ieu nyebabkeun 78 orang tewas, nurutkeun laporan rumah sakit di Gaza. Pejabat militer Israel oge nyatakeun yen operasi eta ditujukeun pikeun ngarebut benteng utama Hamas di Gaza. Menteri Pertahanan Israel nyauran kota Gaza ngaduruk kalayan kerusakan parah kana infrastrukturna. Salanjutna nyaeta Otoritas Jasa Kauangan atau OJK ngigetan yen jumlah simpanan dana pemerintah dina bank nu ngahantal 200 triliun tiasa nyebabkeun kredit macet. Hal ieu disebabkeun ku kurangna likuiditas di pasar anu ngabalukarkeun bank hese nyalurkeun kredit ka sektor real. OJK ngajak pamarentah pikeun ngatur deui aliran dana ieu supaya tetep ngadukung perekonomian tanpa ngaganggu stabilitas finansial. Berita nu katilu nyaeta Kapala Sekolah SMPN 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan dicopot tina jabatanna saenggeus diduga ngingetan anak wali kota anu nyetir mobil ka sekolah tanpa SIM. Kasus ieu nyebabkeun polemik di masyarakat. Kalayan sababaraha pihak nyebut yen tindakan eta teu adil jeung ngandung unsur politis. Pamarentah kota janji bakal nalungtik masalah ieu sacara objektif. Salanjutna nyaeta ojol jeung kurir bakal ngayakeun demo di Jakarta dina Rebo 24 September 2025. Aksi ieu bakal diiluan ku kira-kira 5.000 driver jeung kurir anu nuntut perbaikan tarif, keamanan, jeung keadilan dina platform digital. Demo ieu diperkirakeun bakal mangaruhan lalu lintas di sababaraha titik strategis di Jakarta. Berita nu terakhir nyaeta 2 anggota Kopassus, pasukan khusus TNI, diduga terlibat dina kasus penculikan warga sipil di Jakarta. Kasus ieu nyebabkeun perhatian publik, sarta pemerintah janji bakal ngalaksanakeun penyelidikan secara transparan. Sakumaha anu dilaporkeun, 2 anggota Kopassus ieu ayeuna keur ditahan pikeun dipariksa. Sakitu berita kanggo waktuas ayeuna. Mugia informasi ieu tiasa janten manfaat sareng nambahan wawasan pikeun urang sadayana. Hatur nuhun parantos nyaksian. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.